naon, Mang? Itu kabel itu. Tuh, turun. Turun berarti tuh. Hadinya orang jalan, Mang. Kadinya jalan. Anu bener bae, Mang. Eta urang dibabak karuyuk itu ngojek, Mang. Undang gitu dinya. Aduh. Eta lembur maniruyuk itu, Mang. Aduh, Wayahna bae. tapi sing gede bayarannya. Atuh siap. Mang, hadiah jalan, Mang. Heeh, kadinya. Aduh bener bae, Mang. Jalan model kieu. Mang, da urang masih nek kadinya naga, Mang. Turun. Lonong gitu. Oh, oke. Launan bae. Aing ojek itu bapak dia. Nah, ai bayaran dia. Aduh, masih. Mang, Ngabulin kieu. ngabulin kieu jeung ojek, Mang. Kemana ieu? Oh, kan itu tuh. Ayo urang kan itu. Dekat we ieu eta jadinya. Astagfirullah. Ai ieu lembur naon, Mang? Ayo mah beureueun. Ai mau jelema apa mah kuntil anak ieu urang tengah leuweung kieu. Tuh dengan tonggo. Ang kedengeran nya. Heeh, Mang. Mana ieu duit? 10.000. Pasti aing dibayar gede ieu bayar. Soalnya papakaian ge dong pejabat lah. Maknya ieu 2.000. Waduh. Naon? Sing bener bae, Mang. Sajauh-jauhna ka ditu kurilingan nyampekeun karuyuk ieu. Maknya ieu ongkos 2.000 perak, Mang. Ampura ieu di kota ge usaha kemuuk. Eta boga duit sakikituna. Atuh ieu mah, Mang, ai sarua jeung kitu mah berarti Mamang sarua jeung kasus penipuan ka urang, Mang. Karena mending ngalapor polisi urang, Mang. Kasus penipuan kieu mah. Urang, Mang. Ulah kitu euy. Urang kudu disita kieu. Ieu duit 2.000 mah kana naon, Mang? Pokona mah aing mah teu mau tahu, Mang. Buka eta baju. Tuh. Aing mau jauh-jauh. Bare duit 2.000. Oke, cukup meureun. Eta mah kaosna sakalian buka. Menyekun kabeh. Heeh, Mang. Urang tambah ngaguling meureun di dinya eta Mamang mayar ngaguling ka urang 5.000 meureun, Mang. Atuh lah hajuna mah. Mang. Naon? Buka sendal. Naon deui? Sendal buka. Gitu ya, Mbak. Atuh kabeh meureun. Gerak urang teu make sendal. Sabodo, Mang, eta urusan Mamang. Ai moal ieu sendal moal dicopot, moal dibikeun ka urang. Urang laporkeun ka kana polisi. Ulah gitulah. Oh, sirah adi tuh. Atuh lah. Tukang ojek bangsat. Ai jauh-jauh ngojek. Senang pakaian butuh. Ai. Ya pula di motor. Aya ayam bae. Senal tuker lah, Bang, jeung calana ieu. Anjing bangsat ngojek. Ai, ajuna mah ai. Jadi tukang ojek na ieu ai. Masih menang jelema anu kitu. Ah, aing sakieu milikna meureunan. Jual ku aing lah ka budak. Hah? Eta sekolot lur. Lain di kota sih eta. Naon teh balik dia gambal kitu. Astagfirullahaladzim. Ya kalau lain. Asana naon dari kota. Kunaon ieu, kunaon?
tolongan aing pangangankeun baju. Baju naon atas Baju aing dicokot ku tukang ojek. tah waus teh tah Nah, itu tahu aku sabua. waus geus tah nonton baju juga Mana nya lu aya? Mana bensin geus beak ieu motor. Aya bae aing mah. Ka mana ieu aing ngajual mah? Mau dorong aing ieu bensin beak. Iya dah, kemana nya? itu ada dorong motor sana Mana? itu mau bawa baju Tanu ngokot baju aing. bener Nah, Mang. Sanu nek meuli baju, Mang. baju naon yuk Yo, kurang kabeakan bensin ieu Mang ngadodorong kitu keneh, Mang. Ini dijual lah baju. Wah, beneran ya daripada ke pasar kurang jauh kurang nek ting lah 50.000 kurang asal jeung meuli bensin mahal we ya. amat betul lah kan kita dibeli 100.000 are Heeh, Mang, bener. daripada ke pasar jauh orang Emang? mahal itu tungguan nih dia nukat dompet heula Ulah lila, Mang. tenang bukan lah tungguan Ieu, Mang. tungguan Tungguan heula Ah, gitu mantap. Yang uang kamu tuh lah. ating diri kun mau bawa turun dong dia mah edan itu atur baju makan sandal tanyaan ayo lah ayo ada sate kapo oh tuh kapo ayo Ieu budak amatnya. Tah, dia nungguan maknya ieu bae. Pon dibayar cenah ta baju. Aduh, aing ditipu deui bae ieu teh budak. Ih, apanggi ku aing digaplokan ieu budak ieu geura. Ilun bae. Mana ku aing panggi digaplokan ku aing geura. Punang sa ku aing. Motor aing ka mana eta leungit? Anu nyokot. Aing katibang-tibang bae ieu aing. Aing. Motor eueuh, ieu baju eueuh.